Subscribe we Dudui channel. Subscribe na bro, Dudui channel. Like to the G. Like to the G's. Ablamba. Ablamba. It's the best. It's the best pokoknya. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like dan komennya ya. Selamat menyaksikan. Kurang makida. Mumpung hujan. Kumaha enak? Konten. Ayo. Siapa? Oh, iya, kurang boga babaturan euy. Heeh. Ngaran teh mau promo corah. Asli euy. Urang geus lila teu panggih. Teh yuk. Nah, sinematik cekin teh. Oke lah bro, biar tidak nyangkolong karena waktu, saya mau hiburan sejenak, tapi saya mau salam dulu buat beliau, mau sampurasun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke bro, saya biasa kegiatan di sini, saya mah lumayan rajin bro. Kata saya, tapi teuing cepat rumah. Perjalanan kali ini biasa saya nepungin beliaunya entah di posisi di kerjaan apa mau di rumah. Memang cobaan heula ke rumahnya bro, biar tidak nyangkolong ting kena waktu mungkin langsung abret-abretan seperti biasa bro. Lompat ke sana kemon. Wan dia sepatu nuhun biasa bro, terbuka sepatu enggak unang injam bro, tapi dah meskipun tidak bermodal dah penting mah balagur weh gitu bro. Beslah bro emang ya mau tinggalin aman. Rasa saya mah bro senangnya jalan-jalan gini bro, biar tidak pernah rekreasi sirah teh bro, penuh dengan penghayatan tingkat tinggi. Karena mah wisatakan, ekspresikan otak kita biar kita refresh, biar tidak terdoktrin sama nggak siap awam. kita kayak baru udah. Lihat. Hah? Wah, sambil ngenalin bro, ini teh namanya teh bro. Ini teh kelereng bro. Jarang di zaman sekarang main kelereng bro. Yang penting mah jangan ganggu mereka, biar terjaga solidaritasnya, terjaga sosialisasinya, biarkan aja mereka mah udah bro. Kagak ranggu bos, hapuran nuhun ya. Anjir bro, ini teh papangge bro. Kalau dulu bro, kalau nenek saya suka diberikan, nek bang bawakeun tuum dina tetenong sisinggon deket pawon, ade gentak-gintakeun gula biru wah ieu mun eueuh dina eta nagoa nya. Ka dulu mah kitu bro. Jadi per kapita bahasa Sunda teh banyak, perbendaharaan kata Sunda teh itu mah udah dulu. Bahasa wah ieu gintakeun rine pokona mah kitu bro. Kalah ngacaprak ieu bae kajen emon bro, biar tidak nyangkolong ting kana waktu bro. Terima kasih. Kira aing da resep euy jang budak urang euy kaleci euy. Ya gitu.
Tahu yang apa nanti balik. Biasa bro, nggak bodor sakedeung tuh bro. Balik gue tuh bro. Ayo aktif. Halo. Gimana bos? Urang kadinya ngonten. Bahaya tuh bara lagi kena swingin natural ya. Oh sip. Ya. Nun. Anjir ayah bro. Sekarang mulanya. Wah unik bro. Jelmanya paling tinggi di Asia Tenggara. Gimana bro? Gimana sih telepon ke saya? Saya malah telepon ke internasional. Hah? Assalamualaikum. Aduh, ayam bro. Astagfirullah, jam 11. Kumaha ya teh? Dia teh balad bro, sanyanya. Oh beda bro. Ngawiri dua bro. Ting pada tiiseun musim pandemi jadi leuwih kerap kena masalah. Ngawiri dua kumaha ieu emang aya pangaruh nanti ngawiri. Kunci keimanan itu lain kunci sembarangan. Ini teh kunci keimanan bukan kunci sembarangan tuh bro. Luar biasa. Q&A bahasa ya mah cakap bro. Kamu bisa Kita saha asa tuh wow geus. dah deuleu cek urang biasa hari kelas artis mah kieu bro. Di saat ayeuna urang merasa jauh manehna ngadadak teu wau padahal mah manehna teh deukeut jeung urang bro. Kapal beda-beda hungkul. Aduh ya sahanya. Dari dunia mah teh terkenal. Sumpah. Balik. Lah atuh mah Ayo di langit mah warawuheun. anjir bro tuh. Cek aing ge tingkat dari Aduh. lah bukan nama dunia Ieu teh masalah aing mah lieur bukan nama lain tina keimanan terkenal lain. Nah, atuh di mana kopiah eta anggernya cara ganti. Dia kopiahna tara ganti. Aduh ieu aduh. Oh, jadi artis dulu. Tuh kopiah teh ganti. Diwaris aya panjaluan tah. wah bro hatur nuhun tah bro tuh teh secara langsung luar biasa tapi ngomong-ngomong mah ieu urang ente selama ieu ulin teh sesama jenis urang ngarasa curiga ieu tuh beda dina seurina ge siga nu penuh penghayatan gua siga nu aya boga rasa gitu henteu tapi naon di antar dua ieu Gimana jadi cara boleh awal mah. Makanya budak laki boleh. astaga Kan itu apa nih kagak gede. kahade urang patut dicuriga kan nah, jadi urang mah power ngaran sesama jenis komo di istilahna jero ruangan bisi bahaya tapi di kuncian ku iman Iya mah iya biasa spiritual ya mah. oh bro jadi spiritual jadi lamun eta Kan lamun salat sorangan mah. Tuh pahala leutik, ieu diajak salat bebarengan gitu. jadi Aya aya ganjaranna. 27 ganjaran berarti bro Eta ge mun bener. eta ge mun bener salatna mun bener Fatihahna anjir Ai ku niatkeun geus menang pahala mun we. anjir euy Ngamiat we hungkul. Lamun bener. cek kurang ya bro tuh yang mau nama anjir tentang spiritualnya oke bimbingan intelektualnya luar biasa bro mau nanya mau kumaha ente orang pas datang ke dieu teh nawaran ngopi gitu Nah, itu Saya sisa saja berarti. sah saja diopieun. benar ya Sisa saja nanti kebun awi ya tak. sudah sesa jurik jarian jadi ngerasaan ini mah tuh. bro bener ikhlasin euy manehna Barokah. Oh, nah guru bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa bro, silaturahmi. Tangkem ka warung batur jajan deui na. Mana Tadi ka dieu. Si anjir. Mual, orang curiga ya. Dia teh buhur, urut buhur. Ente mah karena masalah perdukunan we kumaha ya? Apa emang baheula emang ente imajinasi liar ketika ente daun ilusi terus ente menghayat tinggi hayang beunghan nu akhirna ngabuhur nu akhirna beunghan hantu ngabuhur heueuh. Kurang begitu. Oh, jadi gitu Pak. Jadi nanti aduh. Ayo kita tanya kan itu kan dia orang aduh. Kira-kira pananyaan ente
Sawah nu pernah didatangan. Rumah. Waduh. Tapi lah hiji jauh rumah. Napang na gitu. Tara dibayar kurang kunang meureun heuh sampai ge kurang 300. Jadi ayo tanya bro, ari mayar hantunya tuh mau kecumponan. Pernah mayar motornya gede lah kurang. Katanya yang payu dagang. Atuh payu tadi pantan deui kurang teh. Ya lebarnya. Rugi dah hitungannya orang angka bro. Aduh. Ini bahan-bahan aja. Jadi lebar bawa deui we poe teh. atau kumaha maneh nah anas geus ngamodal mau coblak. Aya nu tara ditampak ku dukun mana-mana ge da. Nah. Kenal tara mayar. Geus arapaleun sieu mah tara mayar bro. Aduh, aya mah di imah we mirip sorangan yo. Boga bimbingan spiritual. Aya. Itu kan bisi kabatur mama gitu mayar amplop nanti misalkan sekali ngawirin 500.000 atuh di mauing we sarua wae sebutna sarua. Kapan ka di channel wae itu tuh di-subscribe di dia ge. Oh gitu bro. Tenang. Kontribusi mereka teh mengangkat subscribe kami bro. Luar biasa. Lain ngobrol-ngobrol ya lain masa ngarendahkeun eta wae. Dua anak ge sarua ieu teh jomblower bro. Kumaha ente pernah emang geus lemah kumaha? Lemah sahwat. Lain tis berbak mereka mah bro. Anjing suka teh cicing teh bener orang mah pino ku karismatik bener-bener ber Sok ieu teh ieu da. Nah, ieu nanya tanya. anjing kacebrot aing. Naon aing sok serius tadi. Da ieu mah pribadi euy privasi nanya apa ya? Kajen atuh penting mah ulah terlalu pribadi teuing. Tidak. Ieu da rekannya. Tidak. Lain garing lain yang libu teh apa kokok ya. Masih kurang mas. Cara mandi kan gitu. Si anjing Masih kan nama. ya mun dikumpulkeun di kilo ieu ketombe mah 1 kilo mah ya 520.000 jang gemuk mah organik. Payu pun garingnya. Waduh. Nah, Cara mandi teh dari sepunggu dah. Yang juga kemajikan. tapi ya heuh. Dibere jatah. Itu berai cara dibere jatah garing wae bukan berai. Lain gitu. Nggak pernah gitu antu jeung kemajikan. Emang tos lami teu kikituan ngan pas kikituan teu lami bro. Karunya. Aduh lagi. Jadi tos lami teu kikituan pas kikituan teu lami. Hanya orang yang paham bro tentang obrolan saya bro. Ingat atuh. Garing wae bugna. Aduh. Tak berai kitu. Nyuhunkeun ieu pemirsa. Aduh, bari santai bae nya mau kena bandetnya. Rapo mah? Wah, sok itu ka YouTube nah tuh. Punten itu. Punten ieu abi ngarokoknya ada hayang relax anjir. Bayarna. Aduh, mana bro? Muat. Ente cita-cita sugan kaharupna planning lah untuk kedepannya yang berdua ini. Sugan cita-cita nu emang hayang jadi naon mah sugan. Hayang dari kosipa dah orang teh pusing dia udah kosipa bray. Orang dari kosipa mah teh pusing. Tapi daus ya. Jadi objeknya kosipa, subjeknya batur. Jadi penting mah ente teu pusing gitu ya. Lamun ente jadi subjek, jadi objek kosipa mah pusing. Nyamber ke alaman teh bray. Tapi daus. Anjing pusing teh tah bener di udah kosipa. Di pasti tapi kajennya. Ai dah nyamber ke alaman ieu. Ku sararea ke alaman tuh. Ai urang puting kuncuing di udah teu masalah. Dia mah kosipa di udah. Karasa teh kumaha aduh. Jadi bro, kucing kuncuing cenah di udang teu naon. Eta pala bagus kosipaan. Jadi lamun yang harapan tanggal kolot teh muriang we kena ieu nya. Mendadak urang mah. Aduh, si Mendadak rajin kan ibadah bray pokona mah. aduh. Tapi ulah nyandarkeun ibadah mau terus kurang hutang ya hutang nu jelas mah tetap aya sakat lah. Dah usaha tanpa doa mah sombong bray. Anjir. Itu tuh. Usaha we hayu tanpa berdoa. Sombong. Nah, bro. Gila, wing baik nanya, tadi mau kadul nanya kau. Sok siap. Ari wing mah teu bermuluk moal. Ari motor geus boga, pemajikan geus boga, anak alhamdulillah sarehat pokona mah bro. Ku Allah teh geus dimodalan akal, dimodalan sehat, urang mah tinggal bersyukurna. Tapi nu hiji nu emang nu kayang urang mah ya hiji mah. Pengen aja ke masjid kan.
urang mah pang narajina ka masjid teh yang jadi Anak-anak. isanes yang jadi buku yang jadi buku Ini nggak besar batu kan itu tanya. aduh si Uyung kemana coy Saya bro. Saya lah. mau rencana deh Uyung ada spiritual hayu terus Uyung hayu udah bebaskan lah orang mahnya dia ente sudah liburan kemana sudah Hayang tahun baru tahun lain ada di Wama juga batu hayang mah. kemana tak? Sudah Pangandaran Hayang mah gitu. ke Jogja Nanda lah kayak antara ke Budi di bieu jeung kurang maras jauh deui. oh bro ya jadi siapa mah lompatan bro lain jadi lain mengekspresikan ka bro dat memang siapa mah kajahul wae bro memang kenal tadi Depan dugem kudu duit gede. Kita jauh dugem gitu. Dikir wah luar biasa bro ta sarua wae lieur nama sayeur we pokona. nah tapi minimal kalimat thayyibah orang bisa Ya eta ge bangun insyaallah. Nah, ini kerja mana ingat ayo mengadul mah. iya Mengadul. Kai sugan teh inget ka pangeran alah bro tapi kan bae lah orang dijaga silaturahmi nya kepada jelema teh lah banyak orang teh Abdul minallah nama orang teh pribadi masing-masing lah rahasia di antara rahasia kita tuh bro antara ada dan tiada jadi antara ada dan tiada teh bro antara gaib orang mah ketika orang bener-bener riadoh orang sila tepu dijelaskan eta malah sugesti luar biasa bro Sama dipasir mah. dipasir aduh mau ngeunah keneh kudu teh tapi da wing aya jadwal Wah, ya sibuk kalau nah mau nyempatkeun. oke bro lah ada mau aya anggeusnya ngobrol dengan beliau mah dia mah orang sakti orang antik pokoknya barang antik saya mah yang didatanginya sampai di sini dulu bro Nur hampura mah geus ngaganggu waktuna geus seuleunya bro Sukses ya pokona mah. sukses ta supaya tidak nyangkolong teh kana waktu da wing teh bagian aya usahana sampai sabar Bapak Sen. perlu bapak sen sih gitu pasang ngerti mana pokoknya mah sip bro jangan lewatkan stasiun kami terus buru konten kami bro sampai di sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.